Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal selam di sisi rawa ngajawab salam mudah-mudahan sing panjang yuswa. Mawa polham ti imah ceihat ngajawab salam mudah-mudahan sing syarihat. Dan ulam dina baki ngajawab salam mudah-mudahan sing jembar rizki. Ngaji sulam bari makan cemilan ngajawab salam sing bebas tina cicilan. Nawu kolam di pasir batang ngajawab salam mudah-mudahan sing kabalayar hutan. Alhamdulillah amin amin tari cirina gede tanaga sanes gede hutan. Sakumaha urang gede na hutan ku berkah na ieu pangajian sim kuring yakin sabadana uih tina ieu patempatan utangna lunas syarat lamun dibayar cukup ku pangeuh. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa a'raja bihi ila samawatil ula yuriyahu min ayatihil kubra wa nusalli wa nusallimu ala hadzal nabil mursali bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi iznihi wa sirajam munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailina azim tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abbudan bi tilawatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawla allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah sadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Al-hadis. Wa qala ad-du'a Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Amin ya rabbal. Wa qala Syekh Ja'far
fi kitabihi al-Barjanji summa usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqadatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyah wa urija bihi ila samawati al-ula fara'a adama wa qad jalla jalaluhu wa qaru wa ala sallallahu alaihi wa sallam pergi ngaos berjanji. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Muhajirin beserta jajaran, yang kami hormati pula segenap panitia penyelenggara Hari Besar Islam peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1446 Hijriah. Yang kami hormati pula para alim ulama wal ju'ama, para asatid wal asatidah, para hujaj. Yang kami hormati pula para tokoh kepemerintahan, baik Bapak RW, Bapak RT, oke, anu kusim kuring dipihormat Ibu Ketua PSMT, oke, anu kusim kuring dipihormat Ibu Ketua Forum Peduli Sesama, Forum Pria Jatinangor 1, anu kusim kuring dipihormat Bapak Ketua Baznas Kecamatan Sukasari, anu kusim kuring dipihormat kum sadaya wargi-wargi ahli pengawasan anu sami-sami rawuh dina ieu kesempatan. Di awal kata dan bahasa tiada untaian kata, bahkan tiada bait syair yang paling indah dan megah selain daripada mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya di pagi hari yang sangat cerah, indah, penuh barokah, kita dapat bertatap muka, bersilaturahmi dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad, dan juga acara menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Anu mudah-mudahan ku kempelna urang sadaya di ieu tempat singa jantankeun sabab yah ngengengkeun rahmat sareng kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kali salam mudah-mudahan salamina dicurah limpahkeun ka panutan alam Rasul nu pinunjul Nabi anu ummati panutan alam pangjong colangna salam marcapada beliau yang telah membawa umatnya minat zulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah. Beliau adalah orang yang mulia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad. Teka kantun kalih ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para atba'it tabi'in yang selang silih berganti tak surut karena beredarnya waktu, tak pudar karena tekanan zaman, mati satu tumbuh seribu, esa hilang dua terbilang, gegap gembita di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sok sanaos mantena jungjunan Rasulullah parantos teu aya di kieuna, tapi yakin nyak sen dina ieu danget ka urang sadaya, urang nuju ngahadiran mika cinta ka anjeunna kumi eling Isra Mi'raj Nabi. Mudah-mudahan orang sing diangkat sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge kengeng sapaat manten. Mugi Kangjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya dipayuneun Gusti Allah sing janten usul abdi sadaya. Amin. Araraya itu siap ngaosna, siap ngaosna dugikeun kata beul 11, dugi kata beul 12, dugi kata beul 1, kata beul 2, kata beul 3. Aduh urang dieu mah tukang ngabohong.
pasihan ngaos lami teuing mangalek sajam 2 jam leuleus ibu-ibu tinggal teu sabaraha kali ngagantoskeun emok bu aya tos emok aya tos sila sabaraha kali pasihan ngaos lami teuing mah nya paingan disiniran aya dina sisiniran sugan teh gogopo montir si horeng si rama-rama sugan teh tungkul teh mikir ari pek ada ya kana calana nyerep bapak alhamdulillah nyerep teh adai kana calana sugan teh ngartos tapi insyaallah mubalik dina danget ayeuna simkuring ngadugikeun ceramah mual panjang-panjang teuing sabab panjang-panjang oke lami oke ku ibu-ibu tara diarapalkeun gitu insyaallah. Jadi ngaosna ayeuna mah simkuring pada singkat padat melekat uihna nyana ilmu nu mangfaat berkat wae subhanallah ari ibu-ibu mah sunah berkat wae ya ketua dek yang berkat alhamdulillah matak marekel wae kantong eta teh kade lamun bongo sok dilebetkeun eta teh berkat urang singkat padat melekat uihna ulah hilap nyanak ilmu nu kenapa nyanak ilmu nu mangfaat sabab lamun urang cuma ngaos sareng ngaos teu dimangfaatkeun ilmu teh ibu sadayana bakal kirang padilahna kirang kamulyaanana ngan ukur ngaos di ngaos we ditaros teh ku bapana tadi mamah ngaos teh naon kitu we eta mah ustad teh nyarek jeung nitah sakitu we teu apal kana naon materi nu disampaikeun peringatan Isra Mi'raj apakah ayatnya apa hadisna apa peneranganna naon nu disampaikeun kitu. Tapi insyaallah ari ibu-ibu ahli pangaosan di dieu mah sadayana oge palalinter ibu-ibu di dieu mah carardik ibu-ibu di dieu mah saroleha amin ya robbal alamin insyaallah nyanak ilmu nu mangfaat tos ka bumi teh dimangfaatkeun minimal membawa perubahan yang signifikan dalam keluarga upami tos ngaos urang wih ngaos teh kade ulah langsung muka panto teh jeprod we sugan assalamualaikum heula henteu dah sugan teh assalamualaikum teh ya mah ujuk-ujuk bukakeun we nya panto teh tah eta mah sanes naon gaduh ilmu nu mangfaat bade angkat nyaos oge kade assalamualaikum heula osok tara ibu nyungkeun widi heula kanu janten caroge tara alhamdulillah da ieu mah ibu-ibu di Amerika dek init ngaji teh kieu bapak mamah dek init heula ngaji tuh seseuheun pang nyucikeun tuh itu pasakeun pang masakeun bapak itu pangepelkeun mamah dek init heula ngaji jebron we pantot balik ngaji da sugan aya kasolehan manehanana dina dirina balik ngaji oge boboraah ngaoskeun salam nu aya ngadon ngagebrukeun panto cek bapak ieu teh lain dek geus ngaji lain mama meni soleh kitu mama kitu nya ari disoleh-soleh kitu teh ngadon burial lah buncelik nya asa nyindiran jadi ngaosna mudah-mudahan urang nyanak ilmu nu mangfaat dina ieu kesempatan ibu sadayana simkuring ngaraoskeun bingah marwata suta bingah kagiri-giri bingah nu teu aya hinggana sakagunturan madu kaurugan menyan putih saur paripaos teh mah dihaturanan ka Masjid Jami Al Muhajirin Komplek Perum Jatinangor Gria Jatinangor 1 kalayan wasilah sababiyah kersana dunungan simkuring Bapak Haji Jenal Mutakin ari di kantor mah dunungan simkuring teh jadi simkuring di piwarang ka dieu teh dihaturanan teh sapertoskeun ayeuna RT dipanggil ku camat ari simkuring penyuluh agama Islam di mana di KUA Kecamatan Sumedang Selatan mantena sebagai kasih di Kementerian Agama janten simkuring teh ka dieu teh asa dipanggil naon ku camat upami simkuring RT alhamdulillah tapi mantena teu dicacanak jabatanana walaupun ayeuna di ditu sebagai kasih tapi di dieu mah sareng simkuring sebagai mustami mantena teh ku katawadoan mantena disimpen heula jabatanana disimpen heula naon kamulyaanana
demi calik di majlis ilmu sarang ibu-ibu bapak-bapak sadayana, mudah-mudahan sadayana hadirnya tempat separanjang yuswana barokah rizkina tebihkeun balahina kalayan sapapaosna aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sababiah wasilah mantena tiasa tepang hiji simkuring sejak janggahkeun silaturahmi. Mudah-mudahan tina barokah silaturahmi panjang yuswa paos rizki amin ya robbal alamin. Dua, sejak hadiran karena panggulem nyata dina raraga memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu acana ngenalkeun heula simkuring ari eta teh cenah mubalik nu buntat kitu teh urang mana make kacamata segala. Simkuring linggih mah di Pondok Pesantren Gunung Cupu Jalan Pangeran Santi nomor 100 lingkungan Pasarean Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Jawa Barat Indonesia. Gampil kesimpuring mah pamiti dieu teh kantun 2 pengkolan ibu jeung bapak. Terus we ti dieu ke dugikeun ka rumah sakit umum mengkol. Dugikeun ka rumah sakit umum tina stopan kapalih kiri, ti palih kiri terus kapalih kanan lurus nu bade arah ka kantor Kementerian Agama. Satu acan belok ke Kementerian Agama 100 meter satu acana didinya aya bumi anu 4 lantai dihandapna aya mobil Pajero hiji, Fortuner hiji, BMW hiji, tah eta imah tatangga. Sanes musim kuring kita mah ya. Jampil ceket makam Pak Pangeran Santri. Hadirin rahimakumullah, lupa Allah dimuliakan. Yuk kita sama-sama bacakan dulu salawat atas Nabi karena kita ini adalah berada di bulan Sya'ban. Di bulan Rajab telah kita lewati. Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Sering membacakan Nabi Allahumma barik fi Rajaba wa baligna Ramadana. Mari kita sama-sama terlebih dahulu membacakan salawat atas Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sareng we. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, semoga berkahi bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan semoga kami sampaikan ke bulan suci Ramadan. Sareng Allah ana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil. Mugi Gusti ngaberkahkeun bulan Rajab sareng Sya'ban. Mugi Gusti ngadugikeun kana bulan Ramadan. Mugi Gusti ngahapunten tina sadaya kalepatan. Mugi Gusti ngahasilkeun sadayana pamaksadan. Sallallahu sallama ala dina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
berkahna sholawat ka Kangjeng Nabi. Ieu tempat di naon komplek perumahan Jatina Kriya Jatinangor 1, komplek Masjid Al Muhajirin sadayana dia tempat, mudah-mudahan sing dijantenkeun tempat anu pinuh ku barokah Allah. Allahumma ij'al hadhil buq'ah hadhil qaryah qaryatan mubarakah. Barokahna pangaosan insyaallah ieu tempat jantenkeun tempat anu pinuh ku barokah Allah. Sabab kuncina upami hiji kampung, upami hiji lemur, upami hiji desa hoyong pinuh ku barokah Allah, pinuhan pengajian, pinuhan masjid ku berbagai kegiatan-kegiatan. Alhamdulillah di tempatan tadi ku Pak Ketua DKM tos didugikeun program-program dina mayunan sasih Ramadan parantos ngarencanakeun sareng saja Pak. Mudah-mudahan urang sadaya sing kabagian barokah Rajab. Mudah-mudahan orang sing kabagian barokah Sa'ban. Mudah-mudahan orang sadayana sing panjang yuswa didugikeun kana sasih Ramadan. Namun hapunten nu kasuhun boh pilih simkuring tina salami ngadugikeunana aya bahasa anu kirang merenah kana manah, aya bahasa anu henteu entep seureus, boh pilih aya cariosan anu kasar garihal. Bade ngahapunten Ibu, bade ngahapunten lamun simkuring aya cariosan anu kasar, ibu-ibu wargi-wargi sadayana moal ngamekan. Moal ngamekan. Engap tengah makan banyak. Insyaallah di dieu mah jembar manah. Jadi upami simkuring ngadugikeun aya cariosan anu kasar garihal, itu bukan sebuah kesombongan simkuring tapi panginten kaceplosan simkuring tuman nyarios kasar garihal. Ibunya pami aya anu kasar, pami aya anu heuras cariosna hapunten. Ibu resep kanu leuleus kanu heuras. Sareuring ibu-ibu nyarios ieu mah resep kanu leuleus kanu kasar kanu heuras nya teu ngawaler ibu-ibu mah nya ari ibu mah tangtos resep kanu leuleus. Insyaallah sim ukring oge bade leuleus liat insyaallah, sabab sim kuring ari kawit mah ti Garut gitu, jadi sapertos dodol Garut kan nya leuleus liat insyaallah. Hadirin rahimakumullah anu ku Allah dimuliakeun. Kacida pisan bagjana urang sadayana dina ieu danget memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi parantos didugikeun dina sambutan ku Bapak Ketua DKM. Mi eling aya jalmi nu eling bari eling. Aya jalma anu meeling tapi teu eling. Rajaban marajaban ari salat tara. Tah eta mah meeling tapi teu eling. Ari jalma anu kahiji mah jalma anu meeling bari eling. Tah urang teh ngemutan eling urang sing ingat satu, kita mempunyai nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Urang emut bahwa nabi tadi Isra sareng dimi'rajkeun menerima perintah sholat nu 5 waktu. Sing emut betapa pentingnya sholat sehingga Nabi langsung dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ku pentingna perintah sholat urang teh emut sadi dinten teh ari jalma nu teu eling disebutna jalma naon Bu? Jalma nu teu eling, aya jalma nu teu elingnya disebutna teh jalmi naonnya? Jalmi oleg sanes eta we nya teu eling, tak urang teh ulah jadi jalma nu teu eling kade. Sing eling ye gaduh pimpinan nu mulia idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh kita adalah Nabi Muhammad sallallahu, pimpinan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing eling kemuliaan Nabi. Nabi yang lain tidak diberikan Isra dan Mi'raj. Walaupun Nabi Adam, Nabi Nuh, nabi-nabi yang lain teu di Isra sareng dimi'rajkeun, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrokeun, dimi'rajkeun dugi ka Sidratul Muntaha ka Raqraq al-Mustawa. Hadirin rahimakumullah anu ku Allah dimuliakeun. Salaresna mah
pangajian teh bade rajaban bade muludan da eusina mah ngaos keneh gitu Bu. Terus gitu rajaban ngaos muludan muharaman sadayana geus eusina mah ngaos. Teu beda sapertoskeun di urang aya bubuluan di dieu namina naon? Ieu halis di dieu naon? Jangot di dieu naon? Bulu kelek di dieu naon? Bulu bitis. Keneh bulu nu tengah mah isin nyarioskeunana eta mah. Saur mah paraji mata nyeri wawas cenah. Di dieu halis, di dieu jangot, di dieu bulu kelek, di dieu naon? Bulu bitis. Eta teh pedah-beda ngaran, beda tempat. Dalamun dihijikeun mah sadayana diteuk-teuk disimpen dina pisin, sadayana ge bulu keneh bulu keneh. Ngan pedah ali urang Sunda mah nyieun ngaran teh kitu, lamun ngaji poe Senen disebutna, lamun ngaji dina poe Salasa disebutna, lamun ngaji dina poe Rebo disebutna. Sok atuh bantuan ku ibu. Lamun ngaji dina poe Kemis disebutna, lamun ngaji dina poe Jumat disebutna. Ibu sok Jumatan dah. Bapak-bapak sok Jumatan mah. Tah urang Sunda mah kitu, ngaos keneh. Jadi isi substansi daripada apa? Memperingati PHB, memperingati hari besar Islam, baik itu rajaban atau muludan, semuanya juga diisi dengan apa? Naon tolabul ilmi atau ngaos. Ari cek urang mah ngaos. Ari urang Sunda mah kitunya pangaosan, pengajian. Eta teh bahasa pengajian, sabab aya ajenna, aya nilai. Pangaosan, aya pangaosna. Aya ajenna, aya nilaina. Siapa yang memberikan ajen, siapa yang memberikan nilai, siapa yang memberikan penghargaan, bukan manusia, bukan bapak lurah, bukan bapak kepala desa, bukan bapak RT, tapi yang memberikan penghargaan bagi orang yang duduk di majelis ilmu adalah Allah Rabbul Alamin. Ku Allah calik di majelis ilmu jadi ibadah. Sajam calik di majelis ilmu, saur Rasul julusaka saatan khairun min antusalliya alfarokaatin tatauan. Itu engkau lebih baik ketimbang melaksanakan sholat 1000 rakaat. Sabar rakaat cenah Bu? Badena ros ka ibu kantos urang sholat 1000 rakaat 800 rakaat. Teu acan keneh 700 rakaat 600 500 mangga turunkeun deui 100. Teu acan cenah eta abi mah karek oge lamun ayeuna satahun sakali dina Ramadan taraweh 23 11 cenah tos tangkeul imam oge hayang nu gancang cenah ustad sok hayang gancang-gancang da di ditu mah disimpuring dek taraweh teh suami jeung istri nepikeun ka badami heula dek ini teh bapak dek ka masjid nu belah mana yo itu ulah ka masjid belah ditu sok lila itu nu belah ditu we sakedeung cenah hayu atuh cenah nepikeun ka badami heula geura eta. Subhanallah matak disensus teh ternyata di tiap masjid oke bacaan teh sikulhu deui jeung sikulya di eta we kulhu jeung kulya nu parenek we nepikeun ka pahili ari pahili teh gantina pagentos itu eta macakeun kulya imam bakat kurusuh maca kulya da kukurilingan di dinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna wa la an 'abidu ma abattum wa la antum deui Bu. Hanya di wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abattum. Tungtungna aya pamuda di luar lakum imam lakum dinukum waladolin. Tina kuliah eta kana waladolin mengkol kat kurusuh. Inna ataina kal kausar bakat kunaon bakat ku gancang inna ataina kal kausar fasholli rabbika wanhar inna deui we inna ataina kal kausar fasholli rabbika wanhar inna ataina cek budak di tukang innalillahi Pak innalillahi wa inna ilaihi rajiun beres atuh tamat salat teh kana innalillahi mah tuh urang mah pami ibadah teh hoyong nu gancang-gancang wae. Tong boro-boro sholat 1000 rakaat 100 rakaat belum pernah
ieu mah taraweh oge 23 gancang 11 oge gancang. Ieu cekap ibu sareng bapak calik di majlis ilmu sajam lebih utama ketimbang melaksanakan sholat 1000 rakaat. Ageng pahalana ageng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Siap memasuki materi, yaitu materi Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk urang judulan ngaosna. Sabab lamun ayeuna ngaos tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, maka eta pengajian teh ibu sadayana jadi kurang sesuai. Kalau mau balik di onang nadina muludan rajaban teh naon dina muludan bahasan teh mengenai akhlak Nabi. Kalau mau balik di unangna dina naon dina rajaban berarti tentang Isra Mi'raj. Kalau mau balik ayeuna di ulemna dina naon dina Muharraman tahun baru Islam, ya bahasannya mengenai tahun baru. Maka mau balik dina danget ayeuna sim kuring di pasian judul malihan mah tadi teu katalar judulna teh ku pengresana ibu batur acara duka naon tadi teh nya. Jadi judulna teh cobi tiasa diaoskeun manawi janten bahan kanggo sim kuring mau balik manawi cobi mohon di bapak youtuber ya punten sorot tiasa ku ibu-ibu sadayana tiasa diaoskeun mangga judulna. Ya. Melayani perjalanan Isra Mi'raj untuk mengangkat iman dan takwa. Oh, leres. Alhamdulillah hatur nuhun. Jadi memperingati Isra Mi'raj itu untuk meningkatkan iman dan takwa. Hubungan antara iman dan takwa terhadap Isra Mi'raj ini sebetulnya ada korelasinya, ada hubungannya. Kenapa Isra dan Mi'raj ini diperingati oleh kita? Karena peringatan Isra Mi'raj termasuk merupakan satu keyakinan yang harus kita yakini bersama bahwa betul adanya Isra Mi'raj itu. Sehingga buah daripada Isra Mi'raj itu adalah salat. Siapa orang yang melaksanakan salat berarti ia telah beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Urang salat eta teh takwa, urang puasa eta teh, urang zakat eta teh, urang munggah haji eta teh, sadayana rukun Islam anu dilakonan ku urang eta teh cirina urang janten jalmi anu takwa. Takwa itu apa sih? Kalau takwa itu menurut definisinya imtisalu awamirillahi wastinabun nawahi. Imtisalu awamirah, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi segala apa yang telah dilarang. Kalau iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisani wa af'alun bil arkan. Kalau iman itu jadi diyakini dengan hati, kemudian diikrarkan dengan lisan, dipidamel ku anggahota badan. Yuk kita sama-sama bagaimana peringatan Isra Mi'raj itu untuk menguatkan keimanan kita. Isra Mi'raj itu parantos didawuhkeun ku Allah dina Quran, Ibu. Jadi upami aya urang dia teu percaya kana Isra Mi'raj berarti eta jalmi teh sami sareng teu percaya kana Quran. Barang siapa yang tidak percaya terhadap Al-Quran berarti ia tidak beriman kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surah Bani Israil. Awaskeun heula ayatna bil barakah. Bios simkuring awaskeun ayatna. Bios awaskeun ayatna bade panjang bade pendek. Ibu-ibu resep kanu panjang anu pendek. Siap bismillahna nu ponok nu panjang. Panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal
Masjidil Haram. Hartosna subhanalladzi maha suci dat Allah, astro yang telah memperjalankan Allah biabdihi kepada hambanya. Siapa hambanya di sana? Adalah Nabi Muhammad. Lailan pada waktu malam minal masjidil haram, dimulai dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, hingga ke masjidil aqsa. Tuh Allah parantos ngaisrokeun. Jadi sanes-sanes berjalan Nabi itu. Kalau dalam bahasa Arab gini, saro parantos lumaku atau napi parantos lempang gitu. Kumaha upami bade parantos dilempangkeun, tamahan hamzah cenah. Asro tos dilempangkeun, berarti Nabi bukan berjalan sendiri, akan tetapi diberjalankan oleh Allah Subhanahu taala. Asro bil hamji wat tanipi addi malajim, saur santri mah upami bina lajim bade dimutaadikeun ditamahan hamzah ditanibkeun sareng ngange ba cenah kitu. Berarti atau bukan saro tapi asro, bukan berjalan sendiri tapi diberjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana cenah Kangjeng Nabi di Isra jeung di Mi'rajkeun teh? Jawab ku ayat eta keneh, ti Masjidil Haram ka Masjidil Ari Masjidil Haram teh di mana Ibu? Di Mekah. Ari Masjidil Aqsa di mana? Di mana? Palestina. Itu ibu-ibu ngawas saya kuring waktu sarita di Garut ditaros, ibu-ibu ari Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Ari Masjidil Aqsa di mana? Itu cenah palih diteun pada larang. Ajarkeun teh. Teu apal tara ngaos teh ada ibu-ibu di dieu mah insyaallah. Gitu. Memang ibu sadayana antara jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sangat jauh sekali, bukan Bapak? Aya nu nyebatkeun 5.000 km, aya nu nyebatkeun 2.000 km, aya nu nyebatkeun 1.500 km. Berbeda pendapat para alim ulama. Ngan urang kedah percaya bahwa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jauh. Percanten teh Ibu jauh. Pilih teh percanten ukur wae ku Ibu cikira bae. Mending kena percantennya. Percanten jauh, lamun ngange ontak baheula ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa itu Abu Jahal 2 bulan, sabulan berangkat, sabulan deui pergi. Jadi menghabiskan waktu pergi pulang 2 bulan. Pulang pergi pulang. Nah pergi heula nah pulang heula. Nah urang masuk pulang perginya. Sebutnya pulang pergi, padahal pergi heula. Pergi pulang, pulang pergi. Nya pergi heula atuh. Jadi kurang angkat ka Sumedang berarti pergi pulang, tak ulang pulang perginya. Jadi pergi pulang menghabiskan waktu Abu Jahal 2 bulan ngange onta. Zaman dulu itu memang ibu dan bapak belum ada mobil. Tacan aya Blazer, tacan aya Fortuner, tacan aya Pajero, tacan aya Mercedes Benz, tacan aya Avanza. Teu acan karek teh onta we ari naonana mah bana mah akur opat ngan para ranjang gitu we dikleu onta mah 2 bulan ieu mah Ibu. Paingan saur Abu Jahal, Muhammad kuring oge ngesti Masjidil Aqsa teh sangat jauh sekali. Ari anjeun nahangan ukur teu sapeting-peting acan sebagian daripada malam engkau telah sampai ke Masjidil Aqsa pulang pergi. Kemudian engkau dari langit. Itu Abu Jahal. Kenapa hikmahna Ibu dari masjid ke masjid? Apa yang menjadi hikmah bahwa Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid? Coba tinggal kurang. Tidak semata-mata Allah itu berfirman di dalam Al-Quran dari masjid ke masjid, berarti ada sebuah hikmah yang terkandung di dalamnya. Apa hikmahnya? Bahwa kita harus senantiasa mencintai masjid. Cintai masjid, pinuhan masjid ku pangajian, pinuhan masjid ku salat berjamaah, pinuhan masjid ku naon deui ku kegiatan keagamaan yang lain. Sok masjid teh makmurkeun.
Alhamdulillah dia patempatan di Popuhuan ku kersana Bapak Haji di patempatan Bapak Ketua DKM ieu Masjid Al Muhajirin makmur kegiatanana luar biasa. Masjid ulah nepikeun ka cara nyieun pasaran. Ari nyieun pasaran mah nyieunna pahaget-haget ngeusianana palim. Aya Bapak RW di Simkuring bade ngadamel pasaran jeung Pak Ketua DKM. Mapayan ka masyarakat teh. Ya iya cenah abdi nyumbang saanu ieu saanu ieu saanu. Ari tos beres saur Bapak Ketua DKM teh bilih bade nyobian mangga ih sarariun teuing. Jadi memang membangun masjid itu sangat penting, tapi ada yang lebih penting adalah memakmurkan masjid. Jika seseorang semakin sering masuk masjid, maka ia akan tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid itu adalah rumah Allah yang perlu kita cintai. Bagaimana kita memuliakan masjid dengan berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan. Bahkan di nalika nyukang sirotol mustaqim sekalipun, ibu dan bapak engke cenah masjid bakal jadi kendaraan. Kamana aina zuari kamana tetangga kami kenapa tetangga kami ternyata nu seueur teh lebat kana masjid teh janten kendaraan ieu urang perum naon Geria Jatinangor 1 bus ka Masjid Al Muhajirin nyukang kana Cirotol Mustaqim bagaikan kilat dina pada cepetna syet tos aya we di surga amin ya robbal harapan mah kitu urang janten jemaah masjid teh mencintai masjid amin ya robbal. Sarang deui ibu sarang bapak ari masjid mah memang jadi tos dijamin ku Allah kesucianana. Orang semakin naon sering ke masjid itu hatinya akan semakin tenang. Hatinya akan semakin tentram. Matak aya dina kakawen wayang wios ngawayang heula simkuring wios. Ya, kieu dina kakawen wayang Asep Sunandar kieu. Gedong dur kali samur pakulingan sepi tentrem. Pepetetan samia murah gitu balimbing lan jeruk manis tolok tok atuh ibu kudu ngiringan tolok tok 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 sok we kudu aya alokna tinggal Asep Sunandar gedong dhuwur kali samur gedong anu luhur nosok ayam menaraan di luhur geningan pagulingan sepiing tentrem sahabat jalmi anu sering lebet ka masjid manahna bakal tentrem ayem sok da lebet ka masjid mah ibu-ibu nu boga hutang asal angkat ka pengawasan cicing di masjid apakah aya nu nagih moal eta nu teu boga mayar keur hutang da aya nu teu indit ka pengajian ka budakna teh nyai ke besi aya nu nagihnya Bang Emok besi aya nu mawa kantong engke make topi tah ka dieu nyai bejakeun mamah keur pengajian kitu ka masjid tapi dek nyumput mamahnya di kamar ngarah eueuh nu nagih eta tiba-tiba aya meureun assalamualaikum dibuka ku budakna teh mamah teh saurna tadi teh sangemkeun lamun aya tamu cenah nu nagih nuju angkat ka masjid ngaos kapangih ngabohongna ditanya deui ku nu nagih teh ari masjid anu teh di mana duka cenah urang taroskeun heula ka mamah di kamar pinter nu nagih-nagih tidak ada orang yang berani menagih hutang di masjid tidak ada tenang tentram ibu sadena masuk di masjid mah sehingga aku tenang tentramna sehingga aya jalmi teh di masjid teh ngado nunutan bakat punikmatna hese sare di imahna ngado nunutan we cenah ayeuna mah ka masjid alhamdulillah bling-bling lan jeruk manis cebi bling-bling lan jeruk manis ibu sadayana ari baling-bing teh eta teh upami di kitu dipotong maka jurukna teh aya 5 lan jeruk manis bakal amis ibarat ayeuna rukun Islam anu 5 sahadat salat zakat puasa dan bunga haji ieu nu 5 teh lamun ku urang dipesek ku urang dirandapan ku urang dilaksanakeun perintah ti Allah sahadat salat zakat puasa maka lan jeruk manis bakal karasa amisna sapertoskeun jeruk dina kahirupan urang teh urang ngamangfaatkeun ngamalkan kahirupan sadidinten
Tingawitan sada, tingawitan sholat, puasa, mau ngahaji. Sakapdap deui urang saumnya, sakedap deui kirang langkung kana 27 dintenan deui urang bade memasuki sasi Ramadan. Bakal ngaraoskeun amis. Jadi Isra dan Mi'raj itu dari masjid ke masjid, tidak dari gedung yang mewah kepada gedung yang megah. Kenapa? Berarti menandakan bahwa kita harus senantiasa mencintai masjid. Bapak-bapak sok sing rajin ngalaksanakeun sholat berjamaah di masjid.